aya waktuna paman sisi kaula can beres mariksa pat negara engke sareng bakal dipariksa ku kaula tadi ceuk kaula kumaha ulah nyarita lamun teu dipariksa teu ditanya ku kaula cepet ya kitu geuleuh atuh geuleuh geuleuh bu iraha mah teh jeung gorengan ieu mah teu ngeunah mah terus salajengna saparantosna diperdahkeun di jajaran Gagasa katingal ku haula ngatuk kasa ngaliwat tubuh teu nyebak-nyebak acan lamun ngarek mah ketemu ku haula terus Gatut Kasa dapat ke kamar balik wetan jepret dikunci di mana waktu harita anem dalam tina widara kalau terlalu tina widara terus dekat samari tina benteng jungjeng nah jalmi saha anu jungjeng urang-urang astina saha wae anu rajung tina benteng Citra Soma Citra Yuda Aswatama Jayarata Jaya Wikata Tumersa titah saha eta lalu catat di warang kasepuhan saha iya kan ada jempeleng di patung ya terus kita belum lagi terus semua sabaratusan rajeng tina benteng rajeng dibebekeun patung peti kusaha kurang-kurang astina terus eta eusina pas bijis kumari cingin teu cuma teu diacak-acak daun-daun kusaha kurang-kurang astina ai kayak orang can eni gitu ulah maka percaya can eni tepok dina waktuna puter lidah mah kayaknya luhur mana dagian jeung batara ya eueuh atuh namplok di mah kasarahan teh ai kayak heula geus tutung nyalahkeun deui ka kolos sararea aduh aing mah toga dieu jeung diajak jeung maksa jeung nyarekan ngomong marihan dina ngarencanakeun di Patamanan jam 11.04 kalau ngaliwat ngarencanakeun cenah ieu teh piwarang disimpen di jajaran Gatut Kasa peti di mana-mana Gatut Kasa ngaliwat aur-aur di mana-mana geus aur-aur cenah jorowokeun di belah kulon gujulkeun di belah kidul earkeun di belah wetan recetkeun di belah kaler Gatut Kasa ngaur-aur sama terus turang berdi ka kamar serobot ke kamar Gatut Kasa saur saha ceuk saha ceuk kasepuhan aing dek aing deui ini panang meleuhan pas hari kaula ngalakung jam 11.04 ngarencanakeun gaul pas kaula ngaliwat disaengorkeun eta gaul kana gaul tebal pajar keun teh sana gaul tebal kana gaul behrata ulah dijuplukan ceuk saha teh saur ieu teh tah goblok kayaknya murah lalau tak teuing terus kumaha saparantos aur-aur rajing urang serobot ka kamar si Gatut Kasa belah wetan langsung si Gatut Kasa pergi ke sana emang teulah pas jam 11.30 kaula lewat deui eta neueulan si Gatut Kasa di saengorkeun deui kana neueulan kasur pajar keun lamun poe kasur teu teueulan moal pae kumaha cenah ceuk saha teh ceuk ieu teh aduh ieu mah da gawe wirak mah ieu aki-aki ulah maka percaya can eni ieu tenang sok hayangnya mau sabeakna terus sabeakeun ka aing teu beuleuhkeun ka aing hayangnya sok taplokkeun ka beuleuh teh urang dia mah salut ati ceuk mah ge terus kumaha
yang Gatot Kaca dibeledik ke kamar digusur teka apa oko pikiran pati antawis Gatot Kaca sareng urang-urang astina. Jadi kata tuan sidik kena kuutilas pada kena menyata saha anu salah jawab bayana numutkeun kaula numutkeun kenyataan anu salah teh aya di pihak astina nyieun gara-gara anu nyieun pucuk tinggal nyieun fitnah ay tadi ieu kalau dia lagi ieu gara-gara yang akan berdua di dalam gambar ini memang beda. Aduh, wah, wih, aki-aki keserakkan deh. Kalau jumlah kami asok, ayahnya atos dekat kahartos berku saya kakak Prabu. Kesana, hampura kesana, ya gara-gara aki-aki. Nyerahkan kakolot temais temulu pokoknya anu dari tanah atau anu belok kasih Gatot Kaca anu nenek topi kasih Gatot Kaca anu berat kasih Gatot Kaca nuk itu dijadi saksi pantari ke saksi teh ke hees atos paman atos nges era air tutup dia sidang kurang tutup nuk atos dihampura aku haura malahan ulah sekali-kali ini salira nyieun masalah di tempat-tempatan di kaki itu kehora mang teu narima ditutup sacara kitu wae nah dikira mang tunggul ngajentul teh dikira cara mendekat teh yo nomblokkeun nyalahkeun ka dieu Tenolo atos kehola tersuri abri-abrikan tersuka aprak-aprakan bubur abung-abungan guru dari masa secara gitu wae nyalahkeun ka kaula aing teh kolot aing teh nangiang aing teh guru besar aing teh dosen jolio ngajen ka aing aja ngajen ngapa suada mah aja nggak satu jangan minta panik minta naik panik ay jangan mah di kamanakeun harga diri aing teh kolot aing teh sarua jeung keamanan goblok tuh deng topi mah sameula ay jangan kasalahan aya di kolot di ganunya di ganu heueuh tungtungna kasalahan aya di dieu atos cekap dihampura ku ka urang teu butuh palampura teu ari teh nangiang wiku meta naik bani ieu sidang meta ditaikeun ka sawarga Manikloka meta dionak atawa urang kana dikitu urang saksian ku jaksa agung yang Adipati tenolo ditamplokeun ka aing kabeh kasalahan aing teh kolot panawa mah menjelma lamun kieu ye nu asli pulang sengit kuyuh si Gatot Kaca deui kasih goblok bapak sia moal menjelma lamun teu aing goblok jolio geus sisin minta naik bani kasawarga Pina kasawarga Manikloka silana minta di balik saku jama jaksa agung yang Adipati paman hampura dia sanes beul kasalahan di salina ieu mah bade saha wae nu salah dihampura ku kaula anu pokok salah mah segala rasa gantung popolotok itu jika lain kolot nang tangan tang tinah yang diperiksa
jaksa agung zaman Adipati tenang atuh kalau pijeun talengan hargaan dihina cek kaulah geus ulah waka diperiksa ku jamaah Dipati jaksa agung di Salaga Malikoka bari jeung eueuh toleransi di mana salah bakal digebluskeun langsung ka kawasan tadi buka geus moal aya hamburan deui moal kesempatan deui nah deuk sagung salira ngojay dina kawasan tadi buka Nah, anu kira mah duduk kuy. Sulit itu nu ngojay. Kamaksa itu geuleuh atuh. Da pameta ka dieu teh deuk ngojay. Jeung di kawasan ali muka deuk ngojay mah di Tirtaria we. Tamu jeung hingga diperiksa ku jamaah agung jamaah Dipati ku kaula bakal katempo dina gambar ogan segala. Kan cek mikir kaulah teu hade kaulah ngabolekeun kesalahan anjeun. Ada gambar rupiah ada alat aya goreng sinyal di mana-mana goreng sinyalna moal kaciri cuma kadang-kadang salah jeung mah cuma we. Teu eunah atuh. Sok. Lamun keukeuh beuteung hayang ka jaksa agung nya Adipati hayang urang irit jeung kaulah ngan tong nyalahkeun kaulah lamun ajeun digodog dina kawasan dibuka ngojay dina kawasan dibuka. Sok, mending ngojay mending aku. Heuh, we lah, bae ayo sana bel. Bae lah. Ini orang mati, bae. Bae. Heuh, teu teuing ah. Jam 2. Heuh, we kembali salah aing we salah sok. Rumah sakit heuh ente we bae heuh we lah. Nah iya yakin heuh sok masuk. Kos lain kolot heuh ai heuh lahir menang batin ke bae ah. Oh. Betul era deui nah goblok sia begitu teh. Fitnah kai gara-gara kamana aya rek kamana lagi CCTV lagi di kaula tah pernah naon CCTV geus teh usung videona teh geus tutup rae geus hapura kasa sami-sami banget kurang tutup geus sidang ku baula kelak geus diketok kebaik mana salah kebaik pupuk komando ka di ngalamar dia mau jaina kawasan di muka kero oge misal heula di mana modal Priyogi kaulina kusadayana anu janten pokok kasepuhan Parsi Kobayan kumaha ieu teh saresna lamaran teh bentrok kumaha teh anu ngalamar teh sanes Burisrawa unggul tapi bentrok geus gaduh kasa paingan atuh si goblok teh eueuh kaharti atuh begitu carana mah paingan ngawur eta potongan batu eueuh geus beda dibuka deui sida geus pentingnya teh eueuh atuh paingan kayak ngalamar sae teh si katoga sabogoh ka Subadra lain saha Arjuna si Arjuna pupurieun ka bogoh mah direbut wae eueuh si Arjuna aduh keresa kuwakas kula keresa maka urang mah saukur restu uku urang gentra we Subadra saku mahaparatos di badan tergetati urusan jodoh gumantu kena kasuka jenis ke jenis urang gentra
Mana Subadra? Subadra adi akang anu geulis yak ka dieu banget. Gusangene kieu Subadra geulis deui. Aduh percis nu ngaswatama eueuh. Badra akang sono geulis. Keun soal pangabaktos kunyuk Raka Prabu. Nuhun geulis. Sabaraha taun tepangi deui geulis. Lami pisan. Semua pangabaktos kunyuk Raka Pupudening ati. Nuhun geulis can. Wayahna carik hareupeun. Subadra gusangene kieu geulis. Aduh, percis nu ngaswatama cek mah ge eueuh. Paingan geulis rawa kaedan abdi ka kieu. Eueuh. Alisna ngajeler pae cacakan jelerna pae kamu lamun hirup mah dabul-dabulkan cek mah ge. Subadra lamun kula akan Kresna jeung Kakang Baladewa lamun deuk nanya kana geulis urusan ngeunaan urusan jodoh anu pasti pigilikeun hidup pisah ieu hidup ujung hingga kapulutan raga pikiran narapati teh aya wagla aya naon Raka Prabu kieu Subadra asal nanya kana geulis Raha di antara dua anu ngalamar saha bakal diterima ku geulis. Da panglamar ti Burisrawa atawa panglamar ti Si Arjuna jelema kokoro jelema sangsara. Jelema balangsa. Jelema gua kagableng cek mah Arjuna sampai ka Arjuna tah. Boga motor mio ge meunang nyicil teh geulis cek mah teh. Jawa meunang nyieu mongko teh wa mukana ge cek mah teh. Cek mah mending Burisrawa anak raja ongko cek mah beunghar ongko cek mah artosna unggul dina deposito triliunan cek mah jawab geus jawab saha anu bakal ditampi ku salira Burisrawa jawab teka pinodamel kaulamun rupina bae anu bakal ditampi teh panglamar ti Burisrawa geus Burisrawa teka pinodamel sanes jadi saya wajah penuh salak sawajah teguh kalau ningali anu dipamir anu bakal ditampi teh lintang ti panglamar Kang Arjuna dan hangen Pagayuda membran cacapa mawing-mawing demikir huyuk Raka Prabu antos dipayahan wae jahat sia sekali deui sanu bakal diterima amaran Kang Arjuna
Ini dibayar yang siapa saudara grup siapa yuk tisu dia menjadikan tisu kaprak-kaprakan ngomong abul-abulan kayak kakak itu awewe nyaho ini apa lagi oke lebih ada dibayar baik siapa ayo oke siap Soalnya jawab usia dari barang-barang saja suara wal ijah balilahang tetap anu bakal ditampi lamaran ti Kang Arjuna hai benar siap kakang ieu teh adi urang nyaho ayo we ieu teh awewe nyaho ayo we bibiro dipahan di siara keluk siap yuk Kresnaya mulatan toko panggung diangerkeun kitu adat-adatan teh sia kusa orang anjir kesak anjeun anu naon sok sia sifat be abdi angerkeun lamun sia buka mata sok paheula jeung aing goblok sia kusa sifat tibu budak licik kulit bawah nah teh nempo ieu abdi urang teh awewe ceuk kaula kumaha tadi urusan jodoh kumaha teu pernah kasuka jenis jeung jenis kusa aing teh era kulit toha kesak anu kawin teh anjeun buli sawa tapi toha anjeun era kaula teh geus narima gesaru yen maya ngarudaekeun iya anu kawin ku buli sawa teh anjeun atawa subada ya subada nah itu aja di bahasa sanguparan model gitu kaula teh era ujub jeung sombong ria jeung takabur awak anjeun sok urang tantukeun sok baheula mah pasya teh pura cai susu baheula keur budak pasya teh pura cocoa nyari anjeun mah ceuk aing adi sia aing wah engkeun urusan pasya jeung anjeun wanita rajeang ku aing dek urusan grup teu ka perbakan aja urang orang diunghaku jadi abdi teh bari jeung ieu awewe diungkulan ku senjata kris itu sok urang paheula nah kris sia anu bakal nepi kana beuheungna subada atawa senjata cakra kaula kana beuheung sia ya ya Toba jeung lewe tiga bolong ayo
Ampura serang kesna. Nah atuh sia beda ka abdi sangeunah dan tinakan kahukuman dengan berjeng kawe lamun aya kawe sok jeung aing dina laki runturkeun dulu pangantkeun baraya ka waktu aya sok bener ampun kesna serang apikeun kesna. nah atuh moal ka apikeun ieu sakra mun anjeun eta can ngapikeun secara anjeun Ganeng, jeung ceuli, jeung samalgaha jeung ceuli. Kesna ampun kesna. Hampura akal kesna Sok sia tapi ka mana? Mun taragian gua itu sama sia di mana? Geus kesna. Pas mereka apikeun. Sokot. Ngobrol gitu. Sempetan buat cawer gitu. Ampun kesna hampura kaulah kesna kana tarina era kaulah kumitoha kesna. Kos nuheuh sombong sesanggupana. Aduh. Hampura kesna. Udah sekali Indonesia. Wah kesna ampun kesna. Sieun naik serang. Nah ya Sieun ku adi. Mulai akhir Ada heuh keokan bieu. Ika suata mah kali dek aya manehna keokan. Ari saruana mah cas we atuh. Deui akhir Ya teraceuri kaki mah. Euy manehna wewe. Kayak kakak hoak di gerong terus heuh tari ngomong. Di kos ku atuh lewe. Beri hate ping. Nggak anjing kata we. Aku beri gerak ping. Salah nggak? Hate-hate ping teh. Menta anu saadil-adilna menta anu bijaksana. Lamun nya nu geulisnya kakak luar jeung kakak belah dewa. Teu kapion damel. Menta jawaban anu pasti teu bijaksana. Ayeuna mah kieu we. Duanana oge moal ditarima ku kaula. Tapi bakal diterima saha bae lamun bisa nyumponan atawa ngabuktoskeun pamenta kaula. Kaula teh hayang disareatan, hayang disyaratan anu pasti. Bade saha wae bade budak ngora, bade bujang, bade puasa laki, bade kolot oge moal ditampi asal bisa ngabuktikeun pamenta syarat anu pasti. Jadi Arjuna ge moal ditarima lamun teu bisa ngabuktikeun pamenta kaula. buri salah. Buri salah lamun teu bisa. Jadi sina saya marah. Disayembarakeun saha-saha pamageut anu tiasa ngabuktikeun pamenta 10 syarat ti kaula eta bakal ditampi ku kaula. Saya marah itu mah mangge beneran bisa benerannya. Jadi patanang cuma oke. Sebenarnya tuh ya jodoh pakokolot gitu cuma. Cing naon geus syarat. Naon syarat geus? Cing naon anu geus cing sebenarnya mah atuh ya jodoh pakokolot. Poho deui mang kumaha poho deui rasana bulan madu teh poho deui. Bisa bol pisan. Hari tara jadi Mas Watama cuma Cik, itu sebenarnya dicatat. Jaya rada. sok catatnya mah buku teh mah pulpen. Apa itu? Sangat.
bebas si Bang Oge. Kalau ada kertasnya. Sama bahangan itu. Sok-sok nanti milih HRS. Tenu halangan. Ya aku keragu halangan. Cek. Anu kahiji. Syarat anu kahiji. Hoyong pangapit panganten pameget rupa cing sarupa sareng panganten pangapit pameget. Pangapit panganten istri cing sarupa rarana sareng panganten istri cing sarua jika bentang sakemaran cing kalemar panganten pameget cing sarupa cing pangapit panganten pameget. Sakanya catat kayaknya Pangaput. Pangapit, goblok siya teh. Pangapit panganten pameget cing sarupa rarana sareng panganten pameget. Pangepot. Pangapit, Punya pangapit panganten istri cing sarupi raraina sareng panganten istri. Pangapit. anu cing baletok gitu teh. Yang titik Anu sih teh nyeun titik ditarik-tarik teuing. Berarti Anu kadua, nomor 2 nomor 2 naon geus? Anu kadua hoyong dikepetan ku kepet Kesi Padaru. kepet Kesi Padaru anu digiplikna tanpa dikepetkeun ku jelema jadi kata tuan anak eta kekepet teh ihid teh kekepetna ku sorangan tanpa diusikeun ku manusia waduh jika nusura kitu rupina kumaha paman gampang gitu tidak mah ihid gitu tah ihid teh make eta make tihang gitu tah tihang kacekeun dina kana kan tungtungan talian bukan orang anu hidup sampai tempuh tina jauhan nah nyumput di tanggal alpukat jelema gitu tadi ku menang gitu teman gituan di hit tah iya. gitu tah jika bebegi gitu tah makasih jelema paling jauh bener orang cuma otak mah cerdas mah balai dipanyanakeun kepet ke sipa duro Badaru Padaru. anu kakepet aku sorangan tanpa dikepetkeun kudu gelo ku jelema ku jelema malah nu kucing kepet kita menang kalau tenang Di Muhammad Bogor balai dipanyanakeun kepet ke sipa duro nu katilu anu katilu palai dipanyanakeun gamelan silokan nantang gamelan gamelan kayak oke proposal pikiran datang naon kahenganna gamelan sorangan dari kahenganana teh tanpa ditakol ku panayaga tanpa ditakol ku nayaga tanpa ditakol ku jelema jadi di sana teh nakol sorangan irit itu mah kudu ngagaji nayaga genah gitu mah 5 juta ge diterima begitu mah kudu bayar nayaga
ngawayang kita ngagemblung serangan mari urang balik-balik karena pakai panajakan deh lamun karena rahasia panajakan balai di pangjanakeun gamelan slokana anu disadaran tanpa make panajakan ngomong panajakan kucing terus aduh kau pak nu kaopat naon geus oyong dipangjanakeun berdil karantaka eta berdil teh tanpa ditetep ku jelema tanpa diseugeut ku jelema hurung ge ku sorangan tetep daun ge ku sorangan disara ge ku sorangan arah dieu kumaha ieu tenang gampang lah anggar make kenur dewa ya gampang lah make gantar cokel di kejauhan gantar 10 meter mah kitu atawa pararawang gitu gampang lah nenteng gitu remote bisa gitu cuma mobil remote kontrol balai di pangjanakeun bedol bedil eta bedol bedil karantaka anu tanpa ditetepkeun ku jelema di sarana tanpa make jelema disebutna urung sorangan kita kali titik kan cibal tok terima oyong dipangjanakeun muni 100 ini loba-loba teuing aya genep kita keur kurban dina poge muli 100 naon kahengan eta muli dari kahengan teh titur kahanap sadayana rata bararoda sukuna eta muning teh teu ngurangan teu nambahan kahengan anu kadua bararoda disametur kahanap bodas kami sadayana rata teu aya nu hideungan bararoda ditur kahanap waduh kumaha gampang nah berarti kitu meuli rek cek cek mangga atawa kapur bodas cek mangga tinggal di koase cocokeun kana cek gitu ulah se balurkeun kana tur kana sukulan tur kahanap gitu kumaha lamun kalebus suka gampang lap deui kesilap terus poles deui cek mangga dicet deui cek mangga gampang teh kemamang gitu mah kena gambir pisan ah kowa cet teh 2 ton sih mangga balai di pangjanakeun munas boning kunyuk gitu muning anu cokorna dituur ka anak bararodas kuning naon geus teh disebutna teh kebo dangu muning kebo Mamadanu Mamadanu mah tuh aki aing balai di pangjanakeun muning kebo Danu naon teh hapunten teu pugu-pugu hapunten nyeun titik nyoledan goblok sia jauh-jauh nyeun titik kena hulu batu lu ngaruta duit sia hapunten ngagecol teuing sama geuleuh aing anjing Ding. geuleuh eta mah kagenep aduh kagenep parah dipangjanakeun kareta Binaron ari eta kareta Binaron teh kacanakna ku buta gede kubuta gede gampang tinggal neangan panayakan anu jangkung gede saha we dalam yuda teh jangkung gede eta gampir jika buta anu pokona mah nu rebo ge nyatu yang jagung gede gampir kanona we teh halis ka kanelan gitu balai di pangjanakeun
kacanak aku buta gede mulai dipanjanakan kereta wisata kacanak jadi sekarang dengan atau itu ya buta gede Cuma gitu. kereta Kinaru alah si goblok diberet kuliahnya tengah aja hapunten ayo menawi teh laleur anjing mana laleur ya jangan goblok katuyuh buka 7 palai dipanjanakeun kembang 1000 tapi eta kembang teh 1000 atau 100 tapi seungitna sarupa sarua kami segitu sami sadayana seungitna kitu sarua tapi rupana 100 rupa nu beureum anu hejo anu kone anu garola anu ayo hideung aya mah agama di balure ku arahnya anu pink anu merah dari dua bisa lupa tenang enggak mulai dipanjanakan kembang 100 anu segitu sarupa mulai dipanjanakan kembang 100 rupa anu segitu sarupa sok kena huluai ke sok titik kecitari tak kena huluai ke bro kita gitu kumaha paman gampang tenang urusan kita mah urusan leutik cek mah oge nya meuli eta satreum we kayu putih cek mah oge tah anu 100 rupiah teh kebruskeun kabeh kana kayu putih pan sarua sakit kayu putih kabeh naon nanya bisa nanya kenal dia sudah asukeun kembang kana kayu putih bisa keun kembangna terasuk angin gitu kita pakai esen oke bisa esen nanti pakai esen itu rasa itu nih rasa sedikit surawu di hiji dugi ka 10 ditata Dewi Subanda Sanjabina kareta ginarong gamelan oke tukang hias oke muli balai dipanemangkeun lagu Sinoman ku monyet bokas anu pasti oke anu kasalapan bari panyalahkeun Bapak jangan basah kencana sadayana dicatet Raden Gatot Kaca sareng Raden Jayarata atuh sadayana pamitan ka pribumi sewa-sewangan maruni saling berwarung kasalahan maka supados paheula-heula saha anu bisa ngawujudkeun pamenta memang ya pamenta teh seolah-olah perjuangan tiap-tiap perjuangan menuntut pengorbanan patos ka paman hidup Arjuna ngan bisi lieur neangan eta barang anu 10 teu kapiroda kumaha towel we Kakang Semar Pawongan Panawa sabab konjina aya di Kakang Semar pentes hayangnya waduh sabab ieu kabeh para teh urut pangangona Kakang Semar waktos
ngalamar Dewi Tara di sawarga Malidokan. Toel lu boleh kita terus di kamar di kampung